Wa ba'du parantos na maca basmalah alhamdulillah sareng sholawat ka Kanjeng Nabi fahadi makariya anu hadir fid dihni dina hatina musannif eta risalatun hiji risalah mustamilatun anu ngurung alal masaili kana pirang-pirang masalah al muhimmati anu parenting bil ilmil kalam dina ilmu kalam atau ilmu tauhid fan tauhid qoribatul mahudi anu caket pangambilanana lil afhami kana pirang-pirang pemahaman waja'altu sareng ngajantankeun kami hakana itu risalah ala tariqi sualina tepan kana perjalanan pertarosan wal jawab sareng jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesempatan insyaallah ya orang ngaos ngadres salah sawios fan ilmu tauhid nyata kitab Jawahirul Kalamiyah. Qala sahul mualliful kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Jawahirul Kalamiyah salah sawios ilmu fan tauhid anu ta'libna Syekh Tuhir bin Salih wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi ngaos kana ieu kitab Jawahirul Kalamiyah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Rahmani Allah anu maparina nikmat agung ka mukmin sareng ka kafir di dunya kasadayana makhluk dipara nikmat. Sifatna Allah Ar-Rahimi Allah anu maparina nikmat alit ka mukmin di akhirat tungkul. Alhamdulillah sadaya puji anu opatillahi eta tetep kagungan Allah wa sallallahu sareng muga puran rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi sareng ka kulawargana Kanjeng Nabi wa sahbi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi wa sallama sareng muga paringan kasalamatan Allah wa ba'du parantos na maca basmalah alhamdulillah sareng sholawat ka Kanjeng Nabi fahadi makariya anu hadir fid dihni dina hatina musannif eta risalatun hiji risalah mustamilatun anu ngurung alal masaili kana pirang-pirang masalah al muhimmati anu parenting bil ilmil kalam dina ilmu kalam atau ilmu tauhid fan tauhid qoribatul mahudi anu caket pangambilanana lil afhami kana pirang-pirang pemahaman waja'altu sareng ngajantankeun kami hakana itu risalah ala tariqi sualina tepan kana perjalanan pertarosan wal jawab sareng jawaban. Gaya dina kitab ieu aya sin aya jim sin eta nyata soal jim nyata jawaban wa tasadu sareng ngagampangkeun kami fi baratiya dina pirang-pirang ringkesanna itu risalah tasilan kana ngagampangkeun litulabi ka pirang-pirang santri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu ariyata hiji muqaddimah wa tastamilu lurung itu muqaddimah ala arba'i masaila kana 4 pirang-pirang risalah. Sin soal hanya soalna ma ari naon makna al-aqidatil islamiyah ari makna akidah anu bangsa Islam naon cenah makna akidah islamiyah
Jim jawab. Al-aqidatul islamiyyati ari akidah anu bangsa Islam, hiya ari itu aqidatul islamiyyah eta al-umuri pirang-pirang perkara allati anu ya'taqiduha anu nekadkeun itu hiyal umur akhlul islami saha alul islami ahlul islam ay yajzimuna tegasna netepkeun itu ahlul islam bisihatiha kalawan sahihna itu aqidah. Sin ma makna Islam eta naon ari maknana Islam. Jim jawab. Al Islamu ari Islam huwa eta ari itu Islam al iqraru ikrar bil lisani kalawan lisan wa tasdiqu sareng ngabenerkeun bil qalbi kalawan hate bi anna jami'a kalawan sanyana sakabehna perkara majanu ngadatangkeun bihi kalawan itu Nabiyuna nabi urang sadayana Muhammadun tegasna kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta hakun anu hak wa sidqun sareng anu bener. Sin janten Islam teh nya ngaran Islam huwa iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Ikrarkeun ku lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa tasdiqu bil qalbi sareng dibenerkeun ku hate. Sin marakanul aqidatul islamiyyati tanaun ari pirang-pirang rukun akidah anu bangsa Islam ay asasuha tegasna pondasina itu aqidatul islamiyyah. Jim jawab. Arkanul aqidatul islamiyyati ari pirang-pirang rukun akidah islamiyyah sittatu asya eta ya genep pirang-pirang perkara wahia sareng ari itu sittatu asya eta al imanu hiji ngimankeun billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wal imanu sareng kadua ngimankeun bi malaikati kala ka para malaikatna Allah wal imanu sareng katilu ngimankeun anjeun bi kutubi kalawan kitab-kitabna Allah wal imanu sareng ka opat ngimankeun bi rusuli ka pirang-pirang rasulna Allah wal imanu sareng kalimana ngimankeun bil yaumil akhiri kana ayana poe akhir wal imanu sareng kagenep ngimankeun bil qadari kalawan papasten nyaeta papasten khairihi wa syarrihi. Segitu bae ayeuna insyaallah mabahasul awal mungkin dilanjutkan lagi dina pertemuan salajengna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.